Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah hari tadi mah takir naik teh, takir naik blok blok blok. Wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu. Waduh masya Allah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok 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 atuh urang mere pakir miskin ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran-lebaran ngareunaheun bagus teh lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak 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 balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi tuh menang Allah ngancaran baik ku Allah tamah ku ieu atuh ku Allah baik nah eta muantep jasa lain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahu mual aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah mual aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok ka batu teu heuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu teu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala udah ngaca we ngaca tek begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis
ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing dek ganti baju teh atuh enggak teangan we ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere de 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas ti mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan dipapak kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis mendingan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ieu ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholiq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae haju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya bae kos polisi bae wede cak pamajikan kajian gogoma ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ye angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah
dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna be mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin nama miskin tuh naon eta iyalah teh inget kabeh menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang ngaran mah tuh kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh mau kos gitu fen gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ke fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos gitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan matere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kora dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah hirup di lingkungan pesantren tapi tedek ngaji terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur
at-tabu yasruqut tab'a cek hikam teh kos kitu tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sirama ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atau dididik khusus di pendidikan English Studies geus kos karar itu ta. Nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunana nya fauqa eta eta tuh di hadapan tahta ngaranna tat hadapanana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh nyaho cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kenon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkos ya bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus mending ulah dia aja cek ulah mah uyang fauqa teh mah gudag bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba nak wabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh
aju di mana tuh nu ngagerakeun sia ta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh kiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya teh eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna kakawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neuleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana nerakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cagana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek ngaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bu malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok
dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep dek demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu maelu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiam orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta nama kerebekeun aing tah mah batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumung-mung ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia
pagawean kabeh ge menang Allah, milih pagaweana nang saha? Milih na Gusti. Nang saha? Milih na nang abdi. Tah eta. Keke-kekecan ka harti Gusti. Sia keur cicing di imah. Encan boga pilihan naon. Hajut tak aya keretak. Aya eta gembrang-gembrung di ditu naon? Orkes sama dangdut. Saha pita mana tama? Weh tama kuno. Nu anyar saha biduana nu anyar? Ting ting. Sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton. Eta teh kahayang saha? Kahayang abdi, tapi penting Gusti kan. Terus, cak deui tukang John, terus John. Ulah datang ke eleksi ya. Nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa Nabi. Buktina babaturan abdi, nuku abdi diajak, yuk urang nonton dangdut panjana mah embung. Malam naon ieu cek cenah teh? Malam Senin. Embung, malam Minggu embung, aing ngaji bae boga pengajian di ditu. Eta panang Gusti kene pilihan gitu teh. Bener cek Gusti. Itu makana ulah di kana neraka hakeun cek mah. Nang Gusti kabeh si kana neraka. Ai si hitungeuna hentiis di neraka kuring panas. Gas. Ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain. Dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun, anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg. Dain ngaranna eta teh ku aing dijieun, sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia, ikhtiar engke ngabentukna. Tah eta tah jang nempelkeun ganjaran, jang nempelkeun siksaan. Pan aing nyampaikeun ka Rasul aing, pan aing nyampaikeun ka wali aing, pan aing nyampaikeun ka ulama. Kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta. Pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing, saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing. Pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kaartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongton si ting ting ngigel na Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira temu orang Bitung jeung urang Brebes na ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahir
qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah maha hakim, maha bijaksana. Kunaon atuh sia? Ngretegkeun teu beres, ikhtiar sia. Pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia, mani ngaji bae. Pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae. Eta tak kreteg kos kitu. Can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri. Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti. Kieu cek Gusti Allah. Sagala rupa teh boga maksud di alam dunia. Adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae, tapi maksud sia kadeuleu ku aing. Aing teh deuleu maksud sia al-khabir, maha uninga ka jero batin. Maksud sia katara jasa ku aing. Aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia. Khabir pan aing dina Al-Qur'an. Ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia. Sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi. Bener jasa kan sia salah ngagudakeunana. Aing teh al-khabir, nyaho ka jero batin sia. Aing nyaho ka tujuan sia. Coba Gusti tujukeun, contohkeun. Ketika maneh muriang, haju maneh neangan obat, eta neangan obat hayang naon? Hayang cager pan eta kanyahoan pan. Sia neangan obat teh pan hayang cager. Ju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter, obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter. Ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun. Sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing, tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon? Tuh hayang cager kajawan kan gue sia kajawan hayang cager kan tuh. Jus sia berobat ke dokter. Setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi. Cek dokter sing hade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin, nomor kadua ulah ngadahar daging embe, nomor katiluna ulah ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi. Sarupaning bubuahan anu kira-kira ngaudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon? Kajawan kan. Ku hari sia make kacamata hideung, make kaos hideung, ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon? Katewak sia. Kajawan kan. Aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor. Kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon? Teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah. Geus Gusti tutup. Ka neraka berarti. Kumaha Gusti bae. Kakarak sakitu doa ge. Aing teh al-khabir cek Gusti Allah. Makanya aing ka jero batin sia. Sia golek-golek di hareupeun kaca, aju nyisir anu rapi, aju make baju ge henteu sambarangan rapi. Aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa. Eta teh akan maksud nandek naon? Teteh make minyak sengit lagi anu tajem teh. Kanyawan pan ku aing. Aduh, izin geus ulah diterus ulah dibukakeun. Keheula can anggeus. Can anggeus sia ka aing demo. Ku aing geus dianggeuskeun sia. Deuk dianggeuskeun. Sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar. Kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah wakan entos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarua jeung sia kieu
waktu siap menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh nggak bisa Pak. Masa harus 5 senti aja dengan 1 M? Nggak bisa Pak. Pokoknya Pak, tidak mau tahu. Harus. Udah gini aja kita ngobrolnya di kantor. Jangan di kantor. Sono di mana? Sono rumah makan Padang. Boleh. Udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm setengah juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah iya udah transaksi set panaing tehnya cakus ya Allah panaing al-khobiru kita bisa milih hari kapan akan Gusti ya pan Gusti ge obir tuh kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti bisa milih hari kapan tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI kercarita Bank Senturi kercarita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan uang internasional 5 urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khobiru nya sia kiai kan kemudian si Haji asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek nemangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalaman jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khobiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus ya kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah. Tuh mannya Gusti saya pilih sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nu sugih asa aing, asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jerona siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka Balaraja mun aju sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin ceuk naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan eja di situ aju kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teh dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh
si anu mata ka tukang guru teh pan si hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon beusi ame SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya dek meuli kutang heuh macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mah al-khabir dianggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus kemun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu ya heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ya nah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah hendeuk aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna menang dokter obat urut dan lain sebagainya tetep tatagenana menang Allah syariatna ngawarung tetep tatagenana ka Allah syariatna dagang tetep tatagenana ka Allah syariatna digawe tetep menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada keneh teh gencan masih kedeh encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui eta maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kene fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai
mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam, lamun ditanya aya tahu aya, lamun ditanya belah mana wallahu a'lam. Nu penting aya eta mangan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Nu teu kadeuleu ku Gusti Allah, di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya. Boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae, adab teh dipake lantaran naon? Allah neuleukeun bae di mana bae, iraha bae, ka mana bae. Hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah. Karak mulai geus jadi wali. Ti dijalah diboro ku jelema, boro keur benerna keur salahna ge tetep bae, dipake jimat. Sebab naon? Nyanana geus ka Allah bae. Misah. Geus bisah nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu. Memeh paeh geus asa paeh ti heula, memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna. Kadeuleuna mah di dunia leulempangan, horenganan airohna mah geus aya di akhirat. Keur babarengan dina mizan, babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim, keur babarengan neuleuan neraka, keur babarengan neuleuan muridna, keur babarengan neuleuan umat, keur babarengan jeung para rasul, keur babarengan di sorga. Kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah. Nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah. Wa iyam saska bi khairin, lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli. Cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda. Atuh eta teh nu kurang dibahas teh. Lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah. Wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah. Wala rada lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah. Dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal magrib unggal subuh ge. Naon sababna? Teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sanggeus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas kunturo di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakolali ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakolali ya gulam bocah ya bundaya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'ukallah bihinna. Daek teh mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun. Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasul atuh kantana. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deketna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang dek ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ieu? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ka mana ieu? Ka Padalarang, jauh kene Bandung, tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat.
tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ye jauh kene sebab kurang kakara ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihpan jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah pirroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah pake dedeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rifka bisyiddah ketika orang susah ketika orang gering Allah bakal mere ka urang rahmat lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dak bae kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dak gering Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing temaja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pannyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari kakarak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ke Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi di yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge wa
Faj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin, beramallah ke Allah syukuran jeung yakin. Wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira. Kanyakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu. Kana naon urang embung, urang susah embung sabar khairan katsira. Lamun tata dina urang ibadah. Urang gering, urang embung, ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira. Malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah. Wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kangjeng Nabi. Iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah. Mangka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah, nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Iza aradta duhul ilallah, di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup. Waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali pada maghrib, tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu muridna murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun ka dieu dileukeun ku maneh aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkan kajari rasana ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka dieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon
suka dia buka hayang naon doa na ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti kabungahan wa ilaikal mustaqab bebejatengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tanjebkeun ke kajero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi majasaki Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah. Ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul. Baca doana nu eta. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak cak kiai nu deukeut sarua sok na bala cenah cekeun lah teu maningkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syahida lan lamun nyaksan ya syahid limuwarasihi kadua kang den waris dening syahid bijurhin kalawan tatu qoblal indimali ing dalam sadurunge narimamu lam yuqbal maka orang terima ya syahad wa badahulan ing dalam sawusane indimal yuqbalu dan terima ya syahad wa kawa bimali wa kadalan halaka wa ikilah iki syahidan limuwarasihi bimalin kalawan harta imarati mautihi dalam gering maute ya maqatu fil asahi dalam mungguh kaulas
wala tuqbalu syahadatul laki-laki lan ora den terima penyaksian yang asabah bipiski suhudi qatlin kalawan pasek pirang-pirang saksi mata yang yahmilunahu kang nanggung ya suhud kabeh ing piskin ing piskin Hikmasani puala wa syahidan lim warathihi lamun yaksian syahid nganu disaksianana termasuk ahli warisna atawa nukunyana bakal diwaris dijurhin kalawan tatu nyaksian qoblal indimal samemeh narima ngemuna lam yuqbal maka temenang diterima hubungan seseorang jeung nu diwaris mah biasana aya unsur-unsur geus dina pelebah nyaksian ge teu meunang aya unsur-unsur lantaran eta teh termasuk tuhmah. Zaid jeung Umar dulur kabeneran ki Zaid dianiaya ku Ki Bakar maka penganiayaan Ki Bakar terhadap Ki Umar dulur Ki Zaid diajukan ke meja hijau. Ternyata nu jadi saksina adalah Ki Zaid. Zaid nyaksian terjadi patu anu terjadi kaki Umar sebagai dulurna memeh terjadi tatu tersebut maka lam tuqbal syahadah teu meunang diterima sebab eta adalah gede tuhmah bakalna dina saksi na nyaksianana leuwih berat kaduluran tibatan kasus. Jadi kudu nu bener-bener nyaksian terhadap kasus ulah aya unsur-unsur selain kasus. Lamun nyaksian ieu berat kana lain kasus unsurna unsur kaduluran, unsurna unsur ketokohan, unsurna berbagai unsur-unsur selain daripada kasus nu diajukeun, maka eta terjadi tuhmah. Komo ieu mah adi nyaksian kakak mantak ditinjau tina kasusna antara indimal jeung qoblal indimal. Ba'dal indimal jeung qoblal indimal kasusna bener-bener terjadi seperti eta apa henteu. Jadi bener-bener kudu dinyatakeun teu meunang asal-asalan. Ieu di Indonesia nu mantak teu rarapih teh kulantaran ketika diajukeun permasalahan leuwih berat karena unsurna dibanding jeung kasus. Di Indonesia sabaraha kasus anu kudu diselesaikan tapi berat ka bapak, berat ka ketokohan teu selesai di Indonesia. Kasusna unsur organisasi mempertahankan organisasi teu selesai kasus. Jadi hukum dia dipakai lalagaan di Indonesia, maka moal angges-angges di Indonesia. Sedangkan orang sebagai bangsa Indonesia
maju mundurna negara jeung bangsa di lengan urang sebagai penduduk Indonesia. Betah orang gosiatul los kieu bae terus bae. Maling motor kapanggih pamalinganana belum. Amalinganana jugu harima dendam teu saha teu puguh teu karuh poteskeun bunuh. Penyelesaianana teu pernah aya di negara lain kakara kuari kasus-kasus kitu teh, tetapi penyelesaianna mana malah dijadikeun proyek narkoba teu anggeus-anggeus, perzinahan teu anggeus-anggeus, pembunuhan teu anggeus-anggeus. Geus puguh pamalingan mah di tubuh pamarentahna ge urang ngadenya si A maling, si B maling, si C maling. Tapi nyana masih bangga keneh bae maka dasi. Orenganan ieu garong berdasi. Gitulah di Indonesia. Masya Allah, nya horeng garong daya anu make iket bae kita garong. Aya nu make udeng-udeng garong keneh sarua. Aya teh mah jelema nage kuari di dieu. Aya keneh aya nu make dasi sapatuna herang. Orenganan ieu mah tipikal garong kabeh di Indonesia. Teu araranggeus kasus-kasus teh masyaallah. Teulah urang ngaji ngan sakadar jadi naon koleksi di jero otak urang di jero hate urang lantaran ieu mah sama sakali teu dilaksanakeun di negara model urang. Mantak Nasrani maseri bae, Yahudi maseri bae lantaran hukum buatannyana diparake ku urang padahal urang teh beragama Islam. Sakieu kekuatan urang di negara nyanggakeun sadaya-daya urang mah sapira cak-cak buricak. Urang mah kumaha inohong bae nu dilaluhur. Mantak tetep bae urang mah neangan salamet jaga di akhirat nyana engke atuh disararidang berat persidanganana kunaon kieu kunaon kitu kunaon kieu kunaon kitu. Nah urang mah cak-cak buricak geus teu disidang deui langsung digejebur-gejeburkeun bae. Aduh kunaon atuh sebab urang kunaon atuh teu noelan nyana. Kebantak ulama ngomong bae abeng ke di akhirat ada ringan. Begitu dipanggil, coba dia panggil. Kunaon negara kos ge cicing we kula ngomong poe Minggu aya saksina. Saha? Mun teu kondangan Haji Mamun. Eta saksi jeung kula tah aja bener oge geus salamet. Teh asal nyalametkeun diri bae lah masyaallah. Wa badahu yuqbalu sabadain di mal matatu terjadi benar-benar tatuna sehingga nyana bisa ngajelaskeun kisah tentang terjadina kasus penganiayaan Ki Bakar terhadap Ki Umar. Berikut keayaan tingkah di samping tingkah jeung pagawean kasusna bener-bener geus indimal terjadi bener-bener tatu yakni mun bohewel bacokan tublesan eta bisa dibuktikan eueuh unsur kaduluran katingalina saksi bener-bener murni menyaksikan tentang kasus tersebut. Yes, iya, nangan saksi anu benar-benar kasus ulaya unsur-unsur. Di urang mah geus eueuh we saksi nu koskara itu di negara, eueuh saksi nu kitu. Oh, lamun disidangkeun teh deuleu abah. Mun disidangkeun teh deuleu jabatan, mun disidangkeun teh deuleu luluhur dan lain-lain sebagainya komo urut anak buah nama. Nuk anak buahna dijadikan saksi atuh geus moal bisa ngomong caung ke di hareupeunana. Itu bareres kabeh.
anu mantap pang berat-berat nangke di harapan Allah di sidang saksi sebenarnya kos nikah teu anu ngasahkeun jeung ngatunnuh ngantesakeun kan saksi nu mantap urusan wali kuduna ulah nu pasek tetapi ketika geus puara rasek kabeh bisa ku urang diistighfaran dengan kontan harita dek nikahkeun harita diistighfaran tobat ukuran wali nama bisa kemudian setelahnya na istighfar langsung wakil jadi baik murah agama mah tapi saksi mah teu bisa saksi mah teu bisa ngadadak diistighfaranana saksi nikah eta cacak-cacak ngemantak sing hade nek nikahkeun neangan saksina ulah sambarangan lurah pakai saksi camat pakai saksi bupati kadang-kadang jadi saksi nikah ulah kos kitu mah ulah kula mah ngaulahkeun lah beneran ieu mah lain lalagan ieu mah lantaran kadituna anak cilaka bocona kiai kitu mah nganggap ka bupati ulah sok ngomong kitu geus cacak aing ulah-ulah geus ulah panjang teuing lamun ngomong kitu panjang teuing geus bae kuari mah pejabat geus ulah kena jadi saksi nikah titik geus sia lamun deuk nanyakeun ka imah belah di loba jelema kieu maksudna engke bisi dikorek terus jero-jerona kan teu bagus geus bae kuari mata ka kiai-kiai ka ustad ka bapak-bapak mun nikahkeun di lembur masing-masing ke anakna ulah sok ngajadikeun saksi ka pejabat geus ulah loba omong sakitu mah geus lamun nyana ngomong cocok saja ki uci gitu wah ge sombong amat coba bae bapak datang gitu ka ditu itu bae ulah sehe-sehe ulah mun aya kiai ustad nu nyahoeun kana rukun-rukunna pertikahan di samping nyahoeun ahli Allah teu meunang pasek cuma tukang main bola pakai saksi Masya Allah haharewasa cacak-cacak tukang main bola bae teu meunang pakai saksi pasek tatekos gitu atuh komo si eta emang teu nyaho gitu aing kapasekanana si eta batu saha si eta nu tadi teh ieu mah bangga nikahkeun disaksian ku wali kota bangga nikahkeun disaksian ku gubernur bangga ya otak diteuneun dibool tong ngajelang ya agama lain saksi jual beli lain namun saksi jual beli SPP teh kajen teh lurah teh hansip nu kos kitu RT los teh mah sapira teh administrasi mantak lamun nikahkeun geus disiapkeun di lalaki tewek jang administrasi mah mangga bae tapi jang kelangsungan sah jeung teu sahna nikah mah pilih-pilih sing hade dula deuleu mana kiaina mana mantak kudu dihadiran kudu ngarti ge ieu jang anak ke kelanjutan kumaha mun teu beres pertikahanan palingan kuari anakna amburadul bae sia kunaon sih tilok daek cicing di imah ieu bolon sia ka anak nguarekanan sia kunaon sia tilok balik atuh sia atuh bagri balik peuting ngador bae sia goblok doang sia carekan ku urang inget-inget sia keur nikahkeunana baheula tah nu nyaksian sia saheula baheula saha cenah bupati paingan atuh ngerasa bangga disaksian kuno kos gitu tapi lain saksi adil kos gitu mah geus ulah panjang-panjang kuari mah kitu benu ngaji mah mun deuk nikahkeun anak teangan saksina ustad santri lah cenah sombong amat kajian urang mah dikitu-kitu ge neangan salamet ieu mah lain lagan geus amburadul atuh kuari mah geus ulah sok saksi pejabat ulah geus saksi nikah mah ulah bae cenah kiai ngatesakeun ulah sok loba omong sia ulah sok loba omong hate kiai nu ngaraji mah sarua jeung aing ge kabeh ge eta mah keterpaksaan bae penghargaan bae ku kadeuketan jeung sajabana hate leutikna mah sarua hayang balalener pan ieu masyarakat teh mentek nikahkeun teh sing hade saksina tah sing hade kula mah sing hade kula sok sering nyontohan namun nikahkeun oh kajen ieu mah saksi administrasi bau masalah tapi saksi pengesahan nikah mah ieu
lalagaan makna kadituna ambalaya turunan-turunan singhad gitu nuanda kula sering delekeun anu ngadiran bangga amat dihadiran disaksianku gubernur hei nanahonan emang gubernur jelema ajuna masih ka aing kos gitu bae Pak ini bebener nek di bebener Masya Allah sekali deui nek nikahkeun sing hade sebab kumaha deuleu kurang saksi-saksi di luhur ge nyaksian pertunjukan persidangan geus kadeuleu kurang unsurna geus lain berat ka kasus tapi unsurna beratna kemanusiaan lamun kemanusiaan moal araranggeus hukum ieu mah dunungan urang moal anggeus ieu mah bapakna baheula kitu proklamator ieu mah lah baheula teh aya naon kitu ngaranna perjuangan ieu mah anu moal beres kasus bae tah ieu bae contoh tah ku sebab aya kaduluran qoblal indimal macan jelas teu meunang diterima persaksianana wa kadza bimalin kitu kene nyaksian teh urusan harta maradi mauti di negeri mautna anu terbunuh pil asohi nurutkeun jegal asoh ieu ge sarua bae teu meunang waka diterima saksi nyaksian harta tah beneran anu disaksianana waktu keur gering anu lanjut kana maot lantaran etanya keur teu jelas pemikiranana teu keur ngalayang-layang teu keur tiis ceuli herang mata teu meunang diterima wala tuqbalu syahadatul laki-laki bifisqi sudin teu meunang diterima saksi asobah kalawan pasek birang-birang saksi pembunuhanana yahmiluna nuku para saksi ditanggung soal kapasekanana waktu nyaksianana teu meunang jelema pasek nyaksian teu disah geus ulah panjang-panjang kitu-kitu kene na ieu tinggal bab ieu sakali ngaji deui urang pindah bab ka ditu wallahu a'lam bissawab.